Pembacaan 10 malaikat, 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Munkas, Nakir, Malik, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya memberikan rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel tugasnya menyambut nyawa, Munkas tugasnya menyamnya dalam kubur, Nakir tugasnya menyamnya dalam kubur, Raqib tugasnya mencatat kejelekan, Atid tugasnya mencatat kebaikan, Malik tugasnya mencegah pintu neraka, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pirang-pirang rukun Islam eta aya dengan perkara kahiji sahaja na eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima naik haji, kabaitulah ayaman puasa di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-asar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adadani amilai wa abdolih. Allahumma fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrab. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, ya dar al-sil majid, ya yurid nas'aluka bil allati malar kana arsyika wa bi qudratika allati qadata fi khalqika wa bi kulli shay'in la ilaha illa anta ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna, aghithna. Supaya mana orang sami majakin puji sidang syukur ka Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah dina inting ieu urang tiasa kepal ngariung di haflah anu barokah, ariung mungtulung bong ngaronyok sareng ibu-ibu anu gareulis, sareng murang kali istina sami anu gareulis, murang kali pamanggetna anu garanteng, guruna oge alhamdulillah gan sitarik atuh gan sahur istri. Nah mugi banyak diranya. Nunggu sepering dihormat Bapak orang tua santri, oge santriwan santriwati anu dimuliakan Allah, anu mudah-mudahan Allah maparinan rezeki anu berkah keluargana, berkah keturunana soleh wal soleha, oge Allah kana hajat-hajatna sareng urang kalih dijantankeun urang kalih anu soleh wal soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring bade nambi sakedik ngalakun istri sadayana sami ngahadurkeun nuhun ka bapak ka ibu seueurna bapak-bapak ibu-ibu, ibu-ibu bapak-bapana kamarana atuh
sare anu bener ya teh aduh nya binga kasita ningali ibu-ibu sarumping ngan langkung bikin upami komplit ini sarumpingna ya mikna nat ya itu mah operator kunaon ieu teh nat ya ya kena mik sanes teh coba dia itu nih ya mikna nat ya la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung payun manggi urang sami-sami panjatkeun puji sinareng suku urang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat rahmatna urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat. Shalawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, para tabiin-tabiina, khususna urang sadayana anu kempel ngariung di ieu tempat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bu ternyata deg-degan kalian nyari urang kali wae nya. Abi ge deg-degan bu ngajil huruf teh. Nah, kumaha kitu habis sengaja urang kali kira naik ka panggung di pengami. Coba ibu-ibunya pengami kumaha meureun teu ngompol mah di panggung. Deg-degan bu ieu teh. Di kamar teh naon nu kudu diucapkeun nya di panggung. Asal lah nya campur aduk ya. Iya. Ngaturkeun nuhun ka sadayana para tamu undangan, orang tua santriawan santriawati anu tos tiasa nyanggembang sumping ka ieu acara. Lamun teu ibu-ibu murangkalina santriawan santriawati anu sumping, saha deui ibu nang diundang lagi ibu kumpul. Saya lamun ibu teu sumping, aduh karunya udah capek-capek latihan. Saya nuningal bu, ya. Alhamdulillah, tong nyempetkeun. Hari ini hari minggu sok tang sibukna. Nyoso, encan kukumba, encan ngepel, segala dicabak ya bukan. Tapi alhamdulillah nyempatkan waktu untuk menghadiri acara ya. Alhamdulillah. Sareng haturkeun nuhun kamu bantosanana baik berupa materi, pikiran, tenaga anu tos selenggarana acara ieu. Anu paling utama nama bu non anu masak ibu nyumbang teh aya masak mah ganteng bu. Alhamdulillah nya Diratmi sareng Waisah sareng reng-renganana anu tos mantosan kanu acara ieu sehingga acara ieu terlaksana dengan lancar. Musik tersedia nya bu. Musik tersedia anu masihan bantosan tinu snackna ku abi sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deden,
ulah sampai ngahesekeun sinaros ilmu sinaran jalan ibadah silini wadiri wadunya wal akhirah Pangeran Albir mugi Gusti ngagampilkeun ngareng mugi Gusti ulah sampai ngahesekeun sinaros yang berdiri sukuri amadal hadi Muhammad sahibal wajhil muniri qala al-badru alaina bil وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جل وسيري مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جل وسيري مرحبا مرحبا dia Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sarangan Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Saqal badru alaina Sabat min uzunum Islawat min mara'ina Fakku ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
Syabasun anta badrun anta nurun fawqa nuri al-karim sallallahu al-karim Wassalori Allah ya Nabi alaih Wassalam alaih Wassalam alaika Salawatullah alaika Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad Imam al-Qiblatayni Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika alaika marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jada husain marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jada husain marhaban marhaban wajhaka yas'ad marhaban ya karim walidaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya husain marhaban